Kampret siap. Okay, let's go. Anjir, itu si Maghrib pada kemana cenah? Hei Maghrib, mana ada kemana merusuk itu? Dia ada kapat Bang Emok wae. Sial penghijeng lurah tangkurak ujung-ujung nama sok ngabuli ka aing teh sial pisan ieu mah. Pak Haji Lurah biasa wae ya rek ngarit ah. Oh Oji, garit itu bener, beh lintu do mana? Kadang ngaritnya ulah mau daun cau batur. Mau atuh palurah paling ge maok daun tisuk tuh. Mau tong satu makan penate sama maling daun cau, maling daun tisuk jeung bohong. Lurah tangkurak teh sebelen wae hirupna teh. Tadi nyebut si Maghrib, ayeuna makan penate. Awas ya ku aing dibales. Geunahna teuing boga sungut teh teh. Aing dibales ya. Jijik atuh Maghrib deh karit mah, kalau pulang-pulang kita juga ada mau weureuh saing teh. Sia lurah nu weureuh mah. Nya Pak Haji, abi bade angkat ayeuna ngarit heula. Oh juk kade tong ada daun sampah baturnya. Kumaha aing we atuh rek ngalah daun cau, rek ngalah daun sampe, rek ngalah daun hui oge. Dasar lurah tangkurak jagoan sia balesan bekanel bung kanel. Sekarang sang slohor deui, batur bejong jon. Tah kebenaran sia si lurah keur salat di masjid ku aing jailan senalna babetkeun. Babetkeun berat senalna teh. Lebok ya lurah tangkurak bongana ka aing sok nyebut wae si Maghrib atau si makan konate kop teangan sia sendal teh tapi kabedug bisa wae mah nyeker ka ditu aduh palurah ieu mah geus beres salatna euy kudu gawat-gawat ieu mah kabur aing bisi kapanggih. Duh, nah orang kemana? Anu mau gitu atau nyumputkan? Waduh, iku mah balik banyak kudu nyeker mah. Lebok sia Haji Lurah tangkurak bongana aing teh. Duh, nah kemana? Imajigana anu mau ya sial pisan inget. Aduh, kebeneran aya senal alus nurek no aing rek srek pegat kieu ieu teh. Maknya senal alus kieu aya di kebon. Maknya anu miceun mah kitu. Tapi bae urang mah damang ieu lain mau. Anjir, tapi dapas jeung suku urang ieu mah euy senal teh. Nuhun mangnya. Siap Haji, sami-sami. Pak Haji nah nyeker kemana senal Pak Haji? Mam aduh. Tadi di masjid ke sholat dengan anu mau dengan nyumput ke senal teh. Anu mau paling meureun Pak Haji. Teuing mam, heuh jiga nama. Teuing mam, dengan anu mau dengan nyumputkeun. Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Asa wow, mam, nanu dipakai ke tukang mulung itu teh. Mana Pak Haji? Tuh, tempo mam, itu dipakai ke tukang mulung itu tuh. Pak Haji itu mah jelas senal Pak Haji. Tuh mam, penggeruan Hei, Jang, tadi Jang. Mohon Pak Haji, kedap abi kadinya ayeuna. Mana itu kadang mau ngapa Haji Lurah di masjid teh?
Sanes Pak Haji, abi memangihan di kebon. Ah, mana yang bisa pengibasir masih keneng alasan. Tadi kan kesalahan. Sanes Pak Haji lurah, abi mah manggih sing demi nage. Manggih selain itu kadal maknya senang halus kita bikin kebon. Sing mah otak setik itu. Ah tuh hayu parura, kok dah ah. Kampret siap. Rumah.